jasa teu boga akhlak goreng. Amin. Ilmu cerita mimpi manfaat, amin. Sing tiasa nuntun ke masyarakat dia keterangan, amin. Sing mawa tidak takabur karena tawadu, amin. Sing mawa tidak hubbul dunia karena hubbul akhirah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, akhlak goreng jasa ge tertutup. Komo akhlak jasa teu boga akhlak goreng komo. Udah gerahyo jasa teu akhlak goreng patut komo eta mah. Jadi kiai lain, jadi ustad lain, jadi mualim lain, mamatahan budak tara, imaman tara, sagala rupa tara. Hayo akhlak goreng patut. Coba sok, aya pulungeun teh aya. Aya pulungeun teh aya. Kos naon kitu? Kareu. Kos keuyeuk. Terang keuyeuk. Keuyeuk. Ari keuyeuk jasana naon? Aya jasana keuyeuk teh aya. Aya akhlakna alus goreng keuyeuk. Goreng Pak. Naon gorengna keuyeuk jasana? Sok ngadobolan ulah. Sok. Ulah didobolan, sawah didobolan. Lumakan ciptaan ini mah jadi musuh. Torojo pek-pek, torojo geprek, torojo geprek, bener gak? Termah jasa teu boga akhlak goreng. Itu punya apa? Berani. Da keuyeuk mangga ari panon kahareup leumpang ka gigir, bener gak? Aya di dieu keuyeuk leumpang kahareup. Panon mah kasuheuh kahareup tapi leumpang ka gigir sia. Masya Allah Rabbuna Karim. Telah hirup di muka dunia teu boga jasa, mamatahan tara, jadi kiai teu, jadi ajengan teu, hayo akhlak goreng. Keuyeuk. Masya Allah Rabbuna Karim. Lumatak hayu kurang bungkus akhlak kurang ku akhlakul karimah. Dimana dibungkus akhlak kurang ku akhlakul karimah, insya Allah bakal mahal harga urang. Nu teu boga harga bakal jadi boga harga, nu boga harga bakal mahal hargana sabab ku akhlakul. Lumatak diayakeun muridna teu suri teladan Rasulullah supaya nurutan akhlak Rasul. Dan mudah-mudahan sakedik demi sakedik, saeutik demi saeutik urang bisa neplak kana akhlakna baginda alam Kangjeng Rasulullah. Teruskeun ya demo. Teruskeun.